اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Sebahagian ulama ya kiai nu ngaharamkeun awewe ziarah kubur likillatil sabrihina karena kidik sobare nisa kurang tahan uji ndekna ceuk walamun ziarah ka kubur teh wa kasrati jazihina lan akeh ngarasulana nisa jeung loba ngarasulana haram awewe ziarah ka kubur lantaran loba ngarasula ditambahan deui ku ari Madinah fikih bahwa terjaga aurat ziarah ke kubur teh banget kadang-kadang buuk lurundaya kadang-kadang mama make calana nama panjang-panjang nama ngan nyepet street make calana street calana mah calana tapi bebelahna nyitak iya terkena ya kos itu aju urang nage deui lamun neuleuh kitu resep deui aduh urangna resep deui jadi nyetel namun urang neuleuh sakorodong make jilbab atawa make baju nu teu megah make gitu tutup bangetna eta urang lagi teresep ieu teresep urang lagi jadi urang lamun nu dadana muka resep kadele mentolna kadele citakan cangkengna resep Citakan seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali. Kehebatan Balam bin Ba'ur geus teu asing deui lantaran boga santri lagi teu kira-kira 12.000 lu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyag kuyan hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa na'udzubillah min dzalik wa bidzalik masyaallah sakadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulia nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah tol rasa kituna otomatis doa diijabah tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh tita ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihis sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel
terhambat di jurang teh akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah, poha iyalah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat. Takwari ieu kan cek carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah. Boga Ismul A'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teu beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tigas le Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca ngan disungut doang, dipake ceramah unggal peuting kunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jantungnya. Baheula ieu mah sok aju kasinggung. Pansalakho minha kaluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Iya tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim, ngadoakeun kana kazolimanana. Cilaka eta kiai sanajan udang-udangna sagede bakul. Cilaka. Masya Allah. Sing hararade. Ieu ayatna bacakeun ayat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulanu agung jeung lamun kaulanu agung ngarsakeun larafanahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihada. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Bal'am bin Ba'ur nu dibere ayat teh biaku ayat diangkat ila manazilil ulama ka manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim. Debetak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection. Insyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang peuting hudang sholat baca Quran zikir dibere hampang. Pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung. Ieu mah geus bagus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK siap kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu. Saya tak kuda ada teman raja amat sholat jeung segala macam Quran. Ih, atuh ieu mah panita Allah bae. Manusia mah hayang ka sorga. Ka sorga mah
anu surga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae masih mah meureun mungka neraka urusan neraka eta mah urusan Allah ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae bisa kitu urusan ka surga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae tah urang ngadegeun ngeunaheun tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodreksin ieu obat ngan amis orok teman kos kitu mah tuh ieu tah papais ieu dalam jerona ieu unti resep ngadahar papais resep ka untina ngadahar papais resep untina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok mongkos gitu ibadah ge ieu teh aing mah resep jasa aya sorgaan ya eta orok teh mongkos gitu komo teh mah ieu lamun dibaca sekean beuh warung maju beuh tah mah eta mah orok can lahir parajas ikir carita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir carita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya menta ka Gunung Kawi ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat teh wa azin fil nasi bil hadiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae kurang boga toko kurang boga warung orang boga material kurang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta ka nundutan mah tuh ai sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui mul ieu can kaladedan ieu wah eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azim fin nas bil hajj yaitu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami di berbagai daerah uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat daun wa adzin pinnasi teu beunang kitu tah ngawiri teh teu beres ngawiri anu mantep tah ceuk kiai sabaraha ngawirida woi tah mah urusan khususon ge atuh khusus sama tuh menang diberejakeun di dieu ngawirina sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi wah ceuk kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari ibadah ulah geus aya gitu ka dahar lah cenah meureun kieu mah teu nyaho manusia sok jus uzon ka aing tuh ieu horeng kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngersakeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal Masya Allah nu mahalna teh ieu taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid fama sya'akana wa ma lam yashallam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yashallam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersaan anjeunna wae eta batu wala mahroba li abdihi an masyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi eta udah mulai ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang deuk kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kaburna jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah
mau bisa mabur tidak korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah. Jelema bisa kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala kuwata moal aya kekuatan jeung teu boga kekuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bimasyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradat. Urang teu boga daya jeung kekuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti. Lainna urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah, nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti, teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti, moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti. Ieu nang maisha Gusti mata walau syi'na larafa'na, berarti ku Gusti Allah teu diangkat, teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji pasantren betah, sanggeus pasantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah, sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuh diangkat. Haji daek bae baca Quran deui di imahna ge, daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca shalawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tarada tiga sesetik tah kepala sesetik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus. Alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping Masya Allah horenganan Golkar mah balager jadiana teh ih sekali ngaguriwalna mantep biasa. Aju kuyana di peta nomor telepon bapak, nomor teleponnya berapa sih? Nah, Kiai goblok tolol sama Kiai kos lain nanyakan telepon Allah, nanyakan telepon bupati segala, gubernur segala, DPR itu Kiai goblok apa mukos gitu mah telepon Allah nuku ditanyakan emang Kiai jauh itulah nanya kain telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ke qul a'udzu birabbin nas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh arrahmanir rahim maliki yaumiddin teu kataekan deh haji heuai kieu ye sopan saya cek Allah ke teleponan jeung ai heuai ai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema wah blon urang jeung hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah ai jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sumut sia bisa kuat Masya Allah mata kuda ada teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake kunyana peutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam setengah hiji atawa jam hiji hudang jam 2 atawa setengah 3 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah udah diangkat derajat teh dibere puyeng haji isuk-isuk dah biasa bae deui teu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek gane 85 jenderal saruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena geges sakena kudan teh sagana puyeng aya tahajud isuk da dibawa ke rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik teh ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kekuatan lamun dibere kekuatan atuh ku Gusti Allah Masya Allah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang diberi kekuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeukeun dunia di rate plek ih
atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha. Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana dek ka Indonesia dek ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tak naik di Kadomas berangkat jauh lebih kan lebih coba itu pekelalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantap ayat tak urut sumur dah eta teh perlawan pertama kedua kali si kedua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran ini mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun-temurun orang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai tadi Jasa Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro ya panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naiknya nak luhur naik lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusia didarengekeun ke kusia dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kunaon eta moal pikuateun mah moal bisa Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manawati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nya ka Gunung Karang ge atuh lain leumpang hiber encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat duha Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalawudunya nanti beres sholat zikir ke Allah sambil zikir ke Allah kumaha lamun aya batur ya dek ngalawudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan kitu ya urang mah pan nyeun sumur geus kikieu Deres sama kikieuan ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titik panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku hari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan ka jeung kumaha mun datang ka dinya cai nah lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber kadua slek yen sumur plak aya lah 7
dititip kunyana. Nah mau dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh arwahna maksudna siapa sok aju di mana itu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos dari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus siapa sok aju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah an maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah sama salat jajabur tah kos kitu salat jajabur salat mah asli mah lain gitu salat model Kanjeng Nabi nu Kanjeng Nabi lamun salat teh cek Kanjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kesedih eueuh di bawah salat numantak di mana-mana pusing Kanjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana-mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ana para ruyang aing urang tah salat puyang aing mah reungit ambal aya reungit nyara rocoan ka aing oh tah eta teh kuat beda teu dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawat ngadaheun ya Allah tah kuat taufik nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dah teges le barang lah nyana jeung pamarentah barang lah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah bener emang leutik aku duduk gede we tolol we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala naonan iya teh mah gimana negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak ada batu ca dirina bae ge zolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cekena da ieu teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana atuh jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur karare sieun ngomong kos kitu bae ge aing mah ngomong kos kitu ge ieu mah keur jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah aduh aya ge panglima di dieu atuh eta prajuritna pan walau syina lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu
tetapi de Balam bin Ba'urah teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrif dilangsungkan ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balan bin Ba'urah nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam sakitu hebatna diojol ka dunia mata kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaan nyana diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa ati Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareung bener sadaekna bahaya tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara kipu doli endeuh mah maksudna sederhana bae itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem heuh kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah itu hi bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas di dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga nya ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balan bin Ba'urah cilaka Balan bin Ba'urah dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balan bin Ba'urah atuh naon sanaon bedana jeung kurang wae kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rei rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh gitu beda jasa cak saha haram deh tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia datang kadinya aya pemerintah teget budak eta teh haram sembarangan nya datang deui kadinya kiai eta sih haram teh eta mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke maning dirate mah budak ieu duga heula kiai gaharamkeun kuring halalkeun jeung luga ligo kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya istilahkan tinggal nunggu waktu teman kos gitu ngajual ilmu na jadi cenah kiai lamun unu jadi muih lain muihna sia korup jeung pamerena lamun nya jadi muih negakeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukuman hurung
lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeuleum sia. Satu kumaha ku ari mui mana ku ari mui teh ya Allah. Mui teh sebagai filter. Lantaran negara urang negara demokrasi, geus demokrasi mah teu berbau agama. Lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu. Masalah urang boga mui sebagai filter. Geus atuh agama teh ya ieu teh ya itu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pamarentah. Ku ari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging gemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang koreng di jerona mah atuh lain deuk caritakeun agama mui teh sarua dunia nu diarah teh atuh geus komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anu baik anu dimui ai akhlada ilal dicondong kana dunia ma wattaba'a hawahu tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern aing ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu mah sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero nama ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salat mah rada deus bungkusanana rada deus aing geus modern mah mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salat wajen sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salat gubernur deuk ka Allah kembali ka salat pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura renungkeun ku urang deuk Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pamarentah mah anak sulungnya anak anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa baik tapi di mana geus jadi ini pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca sholat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi sholat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon itu aya aturanana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santri ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamat ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek berat mulai maghrib doangnya hiji isya maghrib isya subuh mati lok engke nya tah sebulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya wah pesantren salap mah kos kitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa nya mah masyaallah enggak lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae dah lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaahkeun asal teu berjamaah berarti tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah berarti salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorangan horeng tiloknya ge sial teh kiai pisan kos nu
kos ikhlas teh gitu pareng nipu sarua Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba hawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna ti gesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tamil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahura mah eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang ku urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebahkeun tetep bae alhas digebahkeun ngelel teh digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persis digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da maldae narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pewarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sakamana maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah ngegel bisa jadi nasihat ngelel lah ilah kiai mantap kiai asal dibere baik ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia bebelieun bae ka pendopo dunia maksudna diundang ke bupati dunia maksudna naik ke panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba ayeuna hayang nyaho kuat teu nyana naik ke panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron data ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadenge tinu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus jauh tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi aja kelan Quran kitab ekori kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun emak can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasehatan ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan sanu daek mata kula embung diundang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae endeukeuna ngomong bae kula diundang misalnya pernah keur ieu diundang kapan ka Polres kula diundang ka Polres gua nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat
apabila polisi sudah pakai pentungan pula karena dia bae polisi dia bae ajun pamajikan ge pan halaladir tah polwan-polwan karena dia bae itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah urusannya diberikan pentungan itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing kebal mal. Nah sudah sekali ceramah aing dinyana aing teu hayang 2 kali tapi kerasa ku jantung nyana cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teu diondang dong deui. Henteu mah aya nu ngodang ulah cenah ki uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kahayang aing berarti kerasa ku hatenya nah cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka ku hari. Cukup aing mah sakali ceramah ngeretak kabehan. Beres geus. Tapi teu hayang 2 kali geus. Aya ki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deh alhamdulillah gitu kan lain deh lain ki podo liba sia ge sarua nganu aya nyana be digigir ieu sada kiai betah jasa teh mah di pendopo bae di Polres bae kiai na tau ge kitu bener kiai bener mal kebal buktina aing sekali doang aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalanar. Alhamdulillah ku ari. Asal ka imah kula bae teu mawan ka sakarieu teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jalan geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan siapa Yusuf Sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya ilah Balam bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti Masya Allah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana nana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pantai Gelang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana tanya ke orang, saya tengah aja kan, ente, emang gue naon, ente lah yang mau baik, emang gue naon sih ente, siapa ente baik, ente, mau ditanya aku naon sih, ente ayah, ente bisa ngomong ya, embung baik mah, wih, pancenya mah pinter jasa, nyaho aing ge geri mah nyana, asana pinter geunah ku mah teu geunah, hei, nyana kan pakai jubah, aing nyaho, jubahna ge loba, kan atuh si ente, nyaho, teu hayang aing ngaji ka nyana, teu hayang. Pondok napan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sieun teu digalinyakeun. Henteu. Kunaon mah? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisa. Ku sebab naon? Teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut, lain deukeut-deukeut teh dulur mah. Ayo sia teh ngaji henteu. Atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung atuh sia joret we eta aing nyahonya dulur nya pinter nyana tapi aing teh hayang ngaji kajana emang kunaon lo ngomong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu
nyana teh utah diletakkan deh, bahkan ngising diletakkan. Kos anjing nih kos itu. Masya Allah karim. Iya cak lain cak kula cak Allah. Cak Allah. Siapa bisa panjang cak aing lah ki uji bisa anan. Cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae. Kasih ka ditu ngaji ka aing teu. Famasalu tapi jangan nakanya famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letakna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malangkeun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri bae alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya seakan-akan nya nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nya nama tetang Allah hiji bae Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing dea intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun anak anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranna anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep teh tadi dimaksudnya supaya mantap orang dunia mah kos kitu nyilaka mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia akibat dunia dipoleset urang Masya Allah iyalah gambaran Bal'am bin Ba'uro anjing nu selalu ngelel yes sing ada sia kedai bisa kiai Golkar awas aya anjing awas bahaya sia ulah kitu
ke aing ditakol nama iya parang sana atau ayam muik tuh awas anjing ulah aing macana hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB wuih anjing bapana ieu mah PDI cenah beuana ieu anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya baik kira-kira nu di partai kiai aya nu lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyanyawanan sogol sia teh sopan sia ai mah kieu bae atuh mah geus aya kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina tuh pan neuleuh ka dieu kabeh heran ieu mah pajar nya bae keur ieu tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasibatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimun anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ka Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener koski Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka liilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia na'udzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lah jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung teu lesu-lesu ibadah boro-boro dia kita salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda gitu masyaallah karim renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga orang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala orang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allah mah kumaha urang nu mentak urang mah sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karaterang hampang ketika geus dibere hampang eta lain nang urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin di aku makin nutup mentak kiai nu mantap diangkat jadi wali tengah aku jadi kiai tengah aku jadi kiai jeung tengah aku tukang ibadah
Ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer. Aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri apa? Insyaallah rada nyeri ya. Insyaallah. Teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng. Eta mah geus bae teh beak kabeh. Beak ngaji beak, tahajud beak, salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah. Aing mah asana sapoe teu sedekah asana gegeter. Heuh ngageter bae mah mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae. Maksudnya eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah. Aing mah geus jadi adat kos kitu teh. Beuh siling sama mata si ngomong. Nah, aya bari ge mana eta. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatu ziyaratil kubur yaiku den syarakeun ziarah ing kubur. Wa targhibu fiha lan ngademenkeun ing dalam ziyaratil kubur. Wa dzalika lan utawi mangkono ziyaratil kubur lil azati iku karna arah-arah miulang miuruk wal ibrati lan ibrah tegese ibrah. Wa qad ajma'al ulama ulan teman-teman wis ijma wis kompak sapa ulama ala anna ziyarataha ing atase satuhune ziarah ing kubur sunnatun lirrijali iku sunah kadue pirang-pirang lalak ziarah kubur. Wa ikhtalafu lan perebutan ya ulama fi ziyaratin nisa'i ing dalam ziarah pirang-pirang wadon. Aminu maka ikut tetap setengah saking ulama bayara utawi wong kang micara yaman tahrima ziyaratihin ing dan haram kenene ziarah nisa al-qubur ing pirang-pirang kubur. Sebahagian ulama ya kiai nu ngaharamkeun awewe ziarah kubur likillati sabrihina karena kidik sobare nisa kurang tahan uji ndekna ceuk walamun ziarah ka kubur teh. Wa kasrati jaz'ihina lan ake ngarasulana nisa jeung loba ngarasulana haram awewe ziarah ka kubur lantaran loba ngarasula. Ditambahan deui ku ari Madinah fikih bahwa terjaga aurat ziarah ka kubur teh beungeut kadang-kadang buu kurundaya kadang-kadang mah make calana nama panjang-panjang nama ngan nyepet street make calana street calana mah calana tapi bebelahna nyitak. Iya terkena ya kos itu. Aju urang nage deui lamun neuleuh kitu resep deui. Aduh, urangna resep deui. Ya, jadi nyetel. Namun urang neuleuh sakorodong make jilbab atawa make baju nu teu megah, make gitu tutup-tutup beungeutna. Eta urang lagi teresep ieu, teresep urang lagi. Jadi urang malah mun dadana muka resep ka deuleu mentolna
adalah citakan cangkeng resep kurang nage kos gitu. Jadi kulantaran resep hawa nafsu timbul haju dihayukeun kan kurang. Tak jadi awewe haram ziarah ka kubur besi terjadi aurat. Lamun gitu mah khusus bae jahelat nage besi terjadi khusus bae tuh awewe ziarah teh aju lalaki-lalaki salah sebenarnya. Ulah teh nyampurna. Wastudilla ala zalika lan den amri dalil ingatase opo ala zalika ingatase mangkono tahrim bila ni rasul launa kalawan ngalana teh kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahuna kadue nisa fil haditsil ating dalam hadis kang bakal teka ke aya hadis akeun deui nu ngalaknat ziarah para wanita ka kubur. Wa minhum lan iku tetep setengah saking ulama mayarau tewong kang nekadkeun yaman jawaz ziaratihinna ingon nang ziarah nisa mustadilan ari amri dalil bi an tarakhisa bi an tarakhisa nabi bi ziarat ta umur rijal wan nisa kalawan satu ngamurakeun kangjeng Nabi ing dalam ziarah iku nyurambai tarakhis sing pirang-pirang lanang lan pirang-pirang wadon dina bahasa kaumuman kangjeng Nabi tadi pazuruha mencakup lalaki jeung awewe geus anu ngarobah wuru nyalin di mana-mana umum nu disalin atuh tetep nu nyalin atuh tetep kaumumanan berarti mencakup lalaki jeung awewe. Nah itu kuman ziaratil kubur fazuruha geus lantaran didinya amar sabadana pindah nahi jatuhna kana ibahah atur neuleuh hikmah jatuh kana nadab nu jadi masalah kuari eueuh anu ngabedah nyalin kana kaamran anu geus jatuh nadab atau ibah berarti mencakup lalaki jeung awewe. Wali ala nabi lan kana satuhune kangjeng Nabi alama iku ngaurukan ya kangjeng Nabi Aisyah ta ing Siti Aisyah matakulu ing barang kang ucap ya Aisyah ing ma inda ziaratil kubur ing dalam nalika ziarah ing kubur wa hadzal jawazu indahu mutawi kilawanang munggu ulama malam tatiz zairatu iku ing dalam salagi ora teka apa wadon kang ziarah bimunkarin niyatin tetap kalawan munkar atau sasambat hiji ulah terjadi munkar nomor kedua ulah aya sasambat zarahna sakumaha tadi tupikeun izoh itibar meunang aya sasambat urang lamun di pangzarahan Cirebon di Cirebon mah rada rarempan datenya ngan kamari ieu itu kungsi dibasmi dilempengkeun alhamdulillah tadina mah kapan sarua jeung mujab bon eta teh kitu ngakhawatirkeun terutama kaum hawa ditinggal di lempeng-lempeng we zarahna tetep ngan di lempeng-lempeng praktek zarah nu jelas sunah ziarah ka para lalaki mun awewe diikhtilaf geus urang lamun keur hate rada teas ziarah ka kubur
jangan leleskeun hate man teu ka kuburan wali bae teu kudu, teu kudu ka kuburan ulama teu kudu. Kuburan sahabat, kuburan sahabat. Orang datang ke kubur nangtung di kuburan ajudiuk, orang di kuburan. Tujuh orang mikir-mikir ngaleleskeun hate mah kos kitu. Aduh sia ieu nu dikubur, ieu kuburan saha ieu. Kitu teh urang teh. Leuwih kolot apa leuwih ngora ieu teh aing nu jelas kolot jeung ngora ja paeh bae aing ge bakal nuturkeun ka sia nu dikubur kumaha kabarna ye di jero kubur berak ngomong baik-baik saja urang kaget urang kos kitu ya oh ternyata horeganan kabehan ge bakal pararae pejabat paeh, rakyat paeh, kiai paeh, ustad paeh, santri paeh, rakyat paeh, nu sugih paeh, nu susah paeh, nu sehat paeh, nu gering paeh, aing bakal paeh cara sararia. Tuh awak deuleu tah ku sia tah tempat anu lila. Geus sabaraha puluh taun ieu jelema dikubur di dieu, geus sabaraha ratus taun ieu jana boga imah di dieu. Sia ge bakal kos kitu lah kokoman si awak bakal kos kitu. Hirup anu terakhir setelah paeh sia tadi jero kubur teu mawa ampar-amparna naon. Nu diamparan di jero kuburna si awak waris sia teu meunang teu asa ti kudu make kasur bae. Aju kudu make AC bae pan sia mawa kudu make kipas bae deuleu tah coba di jero kubur aya nu masang AC aya nu mawa kipas sia mangke ka kuburan mawa kipas bae tu nu leutik nya nyempelkeunana di mana setrumna di jero kubur bapak setrum atuh sakalian bae urang masang di kawah ieu non garang-garangna bok ka jero kuburan jang masang kipas masang AC atuh tah bisa nyetel musik di jero kubur ge wah bisa nyetel Oma Irama ieu mah calon presiden urang mana meureun aduh ya awak tuh di jero kubur mah eueuh HP eueuh TV geus kuari bungkung di luhur subuhkeun ku ieu tolol tah kuduna jadi nyeubeuhkeun geus gade sia di jero kubur mah eueuh kaulinan jadi siksa sia geus urang jarang ngaleleskeun hate mah teu kudu ka wali teu kudu ka nabi teu kudu ka ulama kuburan nu aya bae jang itibar. Sekarang balik aing mah tanya ku pamajikan teh di mana gaji saudara di mana tadi dinya di kuburan cara ngajaraan kuburan saha ngomong malah ngarti sia mah teu ngaji lain ke kakak beusi sepeleng deui ngajarahan saha geus luhur pangkat aing mah tuh sama teka-teka ku sia mah mantak ngaji tuh jadi ngarti soal jarah nah jadi sasar kieu jadi ka haji lain jabatur teh ka anu jarah kadinya ka haji maka di eta mah euy kuburan encek beran encek teh mah ka haji kuburan encek jarah bae ka encek ka encok ka pokona mah aing jarah bae kan bisa kos gitu sih ka haji barang ngaji ka Cilongo ku adi emang aing rada sepel barang ngaji ya mah teu ka artinya aing mah jarana ke ilu jeung aing jarana ke ilu jeung aing ulah jarak ka ditu bae sih mah ka ditu bae mah jarak teh mah hayang untung jarak ka wali sanga naik beus coba bagi kauntungan pantau mah kos gitu mah ieu mah lain jarak asli ieu mah ye kaji penjadi kos kieu ngajarahan tasantiong teh kuburan Cina di jaran lah kuburan Cina tah kuburan babah tah kuburan encih tah sugan bae encihna kaluar lah pokona mah kitu
jadi zarah nak jang itibar mah bebas dek zarah kemana baik dekat encek ke zarah tah kali itu kata na gocap di Tangerang loba jasa tak kuburan dirinya tah ayo datang ke dinya zarah jadi jang itibar mah bebas zarah teh sepira nginget-nginget pae kafabil mauti wa izu cukup pae jadi nasihat ka urang maja tahlil teh jadi nasihat urang zarah teh jadi nasihat sebab zarah teh akur jeung aturan jadi zarah teh urang mah kudu pemimpin zarah ge gerak kerteg-kertegen bamaksudan ayo gerak tulis di dieu tah ayo ka dieu lapor-laporkeun yang hasil maksud dagang teh jabatan teh tani teh coba tah nu jodona rada lambat ya tulis ke dia sangarana Epi Tamala sia ngaran Epi emang maka Tamala nah kapan teh jadi biduan untuk ulama santri umur 19 tahun encan pernah aya nu apel ke balik jarah ke aya geus anjing di jero hatena aing ke bakal tuh itu tahu langsung diijabah tahu tuh ya itu kok sekali itu tak pemimpin zarah itu salah lain gitu ceramahna zarahna sakumaha jeung aturanana tadi nya ulah dijadi-jadikeun kos nu muja-muja kos nu menta-menta ulah tabaruk bae urang ka ahli ibadah tabaruk dulur sadaya ieu nu dizarahan ku urang wali nyana keur masa hirupna resep maca Quran nyana resep salat nyana resep zikir aju nyana mah anti kana dunia nu mantak diangkat jadi wali ge sugan we urang tas darah di dieu aju sugih cipan jadi kos gitu tuh sugan we jeung urang tas darah di dieu atuh urang katepan ku ahli duta tadina resep dunia jadi henteu duta tadina urang sugih atuh jadi susahan asana moal kebel moal kapake tah moal kapake pimpinan zarah kos kitu masyarakat teh ulah ilu ka dinya kunaon sok susah tas darahna ju susah ulah urang mah neangan nu sugih bae salah bae urang masyaallah an Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab lain miwarang sakadar tetapi nyaan nitah migawe nitah usaha jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atuh usaha ai butuh mah kana dahareun atuh jadi karyawan ulai dahar gembul gawe embung ai pake hayang bagus imah hayang bagus ai utah kedul usaha dititah ku Kangjeng ai beki dahar neangan dahar usaha tani gawe dagang ngojek dititah lu bener dagang ulah sok sadagang-dagang bebeja mah tilok untu ai dagang mah terus jambung mere rugi bae dongengna kadang-kadang ditipu kadang-kadang untungna jameureun lamun rugi mah moal dagang terus eta dalil pelit bokos kita teu berkah aja sok kasinggungan ya lo mate atuh masing-masing bae sih ai henteu mah henteu bae ai heueuh mah atuh heueuh bae ngan gedean ka heueuh jeung dititah dahar teh kesang sorangan ulah batur nu digawe urang nu untung
batur nu jual beli urang nu menang untung, batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah. Nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang cek urang kulon majapuk jatah empuk. Aduh Gusti Allah. Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung ka leuweung. Nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian panggul bawa ka pasar jual, hasilna pake ngadapakahan dirina anakna jeung nu dibutuhkeun ku jana. Masya Allah, hebat. Abu Nawas ge pernah muriang, barang muriang ningali dunia teu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing mah nganazarkeun ka pamajikan neng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah batur mah 1000 dinar ieu mah dek dijual teh lah ngan 200 dinar bae. Kunaon emang Kak? Nazar kakak geus teu nganggap kana dunia mun cager dek dijual murah. Atuh kae kos kitu mah teu kebal cager. Ku pabajikana kan ditegor Kak. Pan kakak nazar besi gering deui. Kuda nu bagus dek dijual. Heunya. Bawa ku jaya ka pasar. Bejakeun kuda bagus dijual murah. Ukuran 1000 dinar tapi cuman 200. Boh jelema atuh nyongsrong kabeh. Boh atuh perebut atuh. Henteu saparapat harga acan. Ngacung kabehan. Saha nu siap? Kula. Jadi cek ieu mah. Nyumponan panazaran teh kabeh ngarusapan ka Abu Nawas. Hebat amat Abu Nawas geus teu nganggap cenah kula mah ye kana dunia teh geus teu nganggap jasa mantak dijual murah. Jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana. Sakitu bahasa kira teh. Harga kuda lawa dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800. Aduh, jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pamajikan masa murah-murah teu laku. Wallahu a'lam. Teu mungkin kana teh cek pamajikana. Ya salah meureun nawarkeunana. Ade kukula ibu lah. Urusan kakak, urusan neng. Aja deui bisa teu laku gitu. Atuh wallahu a'lam geus kitu bae. Emang kumaha kitu mantak teu laku. Mantak teu lakuna mah ai ieu mah ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran. Ngan kudu sapaket jeung ucing-ucing hargana 800. Cek pemajikanna kakak pinter oge jan. Tah. Eta teh ngalambangkeun naon coba? Ngalambangkeun naon? Ketika jelema gering teu nganggap kana dunia. Dinazar-nazarkeun beuh keur gering mandek mere ka masjid anu, dek mere ka majelis anu, dek mere tah baekeunan ke kadulur-dulur. Lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe widih mengkonon teu jadi
di balik deui ta ka resep teh balik deui. Eta lah Abu Nawas teh kos kitu. Horenganan jelema di mana-mana endeu ka Mekah persiapan, endeu ka akhirat ge sehat bararasaan moal waka, gering asana isuk ge, aing asana isuk ge. Nyin kahadean teh ya babari keur gering mah beres sehat deui we teh. Atuh koret merepet dur pet balik deui teh jelema teh keur sehat bapelit mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering. Aja Pendi mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering jae Firaun ya teh mah ge baheula tilok dibere gering mah bahayang dihebatkeun hebat tuh fisik Bang Haji mah tilok gering pugu jore hayang dihebatkeun nya mah jore teh gering-gering teh jore nu bagus mah doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu. Nah keur gering mah bener letik dunia teh letik jasa nanaona agak balik dibawa ke mana aban bawa ke rumah sakit putusan dokter kudu di ICU geus boro-boro nanaon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh nya ya pamajikan mak aya singgir kenapa kemai geus teh aya atuh resep ge sehat ditangkep nangkep deui ye lain cok cek ya si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teh nangkep lah ka ulah sok kabohongan diri ka ulah sok kabohongan diri ka lah atuh geus bae narima sakitu ayana. Geus jawaban mencari jawaban mah kan urang atuh lamun indah so teh aya jawaban ieu urang seri itu seri urang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna ai sepihak doang mah. Atuh sakabajikan anu geus-geus ya lah bener tah dunia letik ketika gering nangkarat keluarkeun rumah sakit malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakit na ya geus teu bisa ditangani ku dokter geus ulah dibejaan besi haju langsung hos ngalenyap jana ulah ngabejaan ge Pak dokter geus teu sanggupeun tukang urut geus teu sanggupeun ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang sial udah badak lamun urang alayan nu paeh ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun abah penyakit naon yeuh penyakit anu ye tatangga kula ge penyakit kos kieu paeh kadenge kan ku nya goblok teh budak usir. Jadi nele dunia nanaon dah urang ye urang dibere para raid angsongan jeruk angsongan apel angsongan bakakak kaditukeun sebab urang geus teu hayang segala rupa urang borok dina suku aju dibere sapatu nu hargana 20 juta teu hayang urang teu hayang los kaditukeun urang geus borok suku aing Haji Pen dibere nu geulis paling ge kunyana di toilan doang alah toel cek awe da naonan dieu aing di toilan doang mah getek cek cenah tuh. Nah, guys, kan itu paling ngecek Haji Pendi. Dengan itu teh hayang. Sebab geus harpat. Nah, ieu ge dunia teh kitu hek dibere sehat deui. Boh, jahe nu itu ulah kusasaha. Nu itu ulah kusasaha. Sehat deui mah beda. Gergering makan gering. Itu kumaha itu? Los aing mah ridho cek. Bih pohara. Ridho. Itu tos. Sebab jana teu butuh. Nah dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah ketika jelema dibere sehat deui atuh segala rupa ge teh jadi deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing
Jadi tetap 8 juta 1000 di dar 1000 di dar kene. Nah kembali deui ka aslina. Nu mantap jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia geus hebat. Hirup kene daek pepegatan jeung dunia. Carana sedekah-sedekahkeun pake syiar-syiar eta geus hebat. Hirup di dunia na aya lindeu ka nyana tapi daek pegat. Waduh. Pan urang mah leungit sapedah bae ge. Beuh. Atuh leungit sapedah modal nangis beak motor hiji. Parah pada eta bakaran. Nah, mau ieu kinayah, mau tambang, mau pedang, neangan kayu, bobeungkeut, kemudian panggul, jual. Berarti berdikari lah berarti kurang mah. Teu kudu kieu, teu kudu dek neangan kayu ka mana kuari. Urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu, hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh. Heuy, atuh sia di borgol ka jeung pake janu bogaan. Eueuh kuari dek neangan kayu ka mana urang. Leuweungna jaga seueuh di urang mah tuh. Gunung geus eueuh, gunung mana anu kuari bisa. Ieu mah sakadar gambaran berdikari. Geus urang kuari mah tuh jadi karyawan, asal lu bener jadi karyawan. Dagang asal lu bener dagang. Ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS. Ji atuh gojek bae eta mah berdikari sorangan aya PNS mah teh mah kokocorana ge teu jelas. Atuh teu jelas eta mah. Menang hebat doang, ginding doang, padahal mah seuneu mah lulu di beuteungna. Ye, aing ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna. Ai dut-dutan mah gojekna. Di mana cenah kula siapa? Tanjak ka ceglok naon dire. Dutna mantep. Nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui. Ajeuna kok teu direm ka. Tolol diboncengna. Aduh, masyaallah. Ai ditanya teh kalau mah sedekah susu becek ya. Tarolol kabeh ge ieu. Wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbangnya ngadatangan rajulan zaya sarin lalaki atau seseorang nusugi wayas alahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeulna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan jana menta ka nusugi Allah karim. Kiai yang boga pondok bagus teh haju menta beungeutna bakal borok engke jaga di akhirat. Henteu kudu hayu bae amalkeun sabisa-bisa. Dah henteu tergantung ka pondok bagus, majelis bagus. Ilmuna bersihan. Coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tanggal kayu cara ki dakok seh dakok bae. Nya mah handapeun dagal kayu bae geus kana mah gaeuh. Jeung murid da ge teu menang leuwih ti 3. 3 4 hiji kaluarkeun. 4 hiji kaluarkeun. Ulah hayang loba. Ieu mangariung titah tausiah jelemana aya 20. Ya mah cenah lah urang atuh ngariung beja sarua bae niatna geus bagus kula manek balik bae lah teu kudu tausiah. Ih ayo bae tausiah sarajan saetikan. Ya Allah, tapi amplop mah angger kan jageuna. Garila ieu mah kadang-kadang. Masyaallah karim. Hayu, Mbak. Kerada batuk jageuna saeutik ieu. Ayo kaluar ti dinya ngajak-jerek bae belah ditu. Cak urang dinya tek batuk beneran gitu. Eta teh maksudna naon? Maksudna saetikan kurang giat, lobaan giat berarti geus lain lillah. Geus lain lillah, masyaallah karim. Hese urang hayang lillah teh hese, jasa hayang lillah teh lain lalagaan hese. Allah karim. Sawaun autahul mas'ul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana.
atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetep teu bagus. Ar-rajul alladzi yubashiru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha at-tayyar yakunu fi batinil 'arif wa huwa al-insanul haqiqi wa huwa habibullah azza wa jalla wa muhrimuhu wa arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah. Yihi berte lain hiber apak-apakan kadeleku urang ditongtong. Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema lain. Yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah. Iyalah wa huwal insanul haqiqi, asli na manusia eta. Urang mah kuari campur-campur kadele ku jelema bangun jelema, padahal mah urang ngarendeng jeung sapi. Sapi ke ngomong kabut teman saya, cek sapi kamu teman saya gitu. Cek kebo, wih bukan, ini mah lebih dahsyat, teman saya di aku kok kebo ku sapi di aku. Ketika orang aku jelema bahwa saya adalah manusia, kebo seserian datang ke ompong kebo ge yang serikeun jelema ngaku jelema sia batur bae teh jahon aing menyaho sarua sia jeung aing nyatuan, malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus bae cakep bae emang aing teh yaho. Aing mah eureun jagara di sisi nyeun di kandang cicing bae geus aing mah asal penting eureun sia mah kadeun aku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing. Terus ke gedung-gedung ngopi, gedung-gedung nyusu, aya nasi goreng nasgor terus trek aya bae mie tek meuli deui sia mah terus bae penting saeutik bae Indomie di endogan ngambo atuh sia mah leuwih ti aing sabenerna mah sia mah kakak aing cak kebo urang kalau kakakku jadi jelema heula atuh jahoregadan jeung kebo teh kakak adi jeung sapi teh kakak adi. Komo si eta mah betul dia dianggap kerajaan aku kebo. Inilah atasan kita. Wa huwa habibullah azza wa jalla, kekasih Allah azza wa jalla, bahkan mahram Allah, bahkan papanganten jeung Allah, bahasa waliullah. Sebab hanya panganten lah nudu duaan mah indah luar biasa. Waliullah eueuh dianggap nakabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah. Masya Allah, urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang sepuluhan Allah ka11. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u. Allah nu kaopat. Wala khamsa illa huwa sadisu. Kalimatna maksudna naon? Selalu barengna jeung Allah teu dianggap nu sejen. Masya Allah, kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kok teu izin sih, padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong teh nempel jeung urang, Allah mah leuwih deukeut. Deuk kumaha deui kok urang teu izin. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, nu ngendalikeun teh horenganan Allah. Siga urang kan lempang, siga urang diuk, siga urang ngomong, siga urang katangerang hayang, siga urang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Satu ketika urang hayang ka Jakarta ku Allah dihenteukeun mah henteu bae. Satu ketika urang hayang umroh ku Allah dihenteukeun mah henteu bae, aya bae ta kagagalan. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Anu paling hebat
urang boga kabogoh geus hidup semati janji seminggu deui urang teu kawin di bawah batur yahulu bainal mar'i wa qalbi dikendalikan lain milik sia di lauhil mahfuzna kita milik cocodot oh eta yahulu bainal mar'i wa sok telah mending dikaallahkeun trek ketika urang bisa ngallahkeun maka uranglah mahram Allah artina mahram Allah keluarga Allah uranglah papanganten jeung Allah eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah kekasih Allah eueuh deui kekasih salian ti Allah mahram Allah eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah papanganten jeung Allah kama qala bi Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah ahli Allah ma araisullah etalah panganten jeung Allah bapi riwayatin auliaullahum araisullah etalah panganten Allah artinya apa panganten jeung Allah geus pala ya'riful arais illa mahramuhum eueuh nyaho ka panganten kecuali mahramna